nepi ka kita terus kabina-bina teuing nasib apa Ayah naon? Ayah hal bakal terpikir, tak? Ayah hal bakal terpikir. Lagi dah. Jadi mulai kami yang bila cering deh. Anu rek, ayah anu rek dicaritakeun. Sah anu maot. Lain ayah anu maot, ayah anu rek dicaritakeun. Ayah anu rek dicaritakeun. Ulu, para bikin minta banyak. Saya menina terbisan. Oh, sudah. Non, mana bukan menina ber. Alah, insya Allah, insya Allah. Dikirim koi. Oh, gak mau get 10 tumak buat. Moga-moga we anu balik dikubur aja dah sing ditamping man Islam naon gua mau pentingan doakeun papait kita sahan mau kita papait naon panjawat teh ada lupa oh liper kiraanan liper mas pingkeun upami karaos gejala liper teh pututut eueuh nu maot eueuh nu maot pututut da teu mangga tawah harmi asa rajin urang naik ka walungan ngaratut ditutut kijing tutut siput eueuh nu maot sia teh kututut sia teh oh eta oge nyaho ai pajak kitu-kitu mah kututul kan ieu mah dan eueuh nu maot ari maneh salah wae pailan maot lain putai baik kuat ini ayah hal bakal dikekik sendiri mudah-mudahan ya ayah jangan puji tenang ya Allah ayah pikir saya naon je ayah naon je karena dia naon astagfirullah saya istighfar wae kawan juga belum sosial we pututut ulah syarah pandai cek mawat waduh boleh tutut katanya jangan lupa oke malu bertanya sesak nafas itu astagfirullah ayah naon itu iya sang narendra pupu dening hati raja urang tengah harapkeun urang sanarea boga raja teu nama
sabab lamun urang boga raja teh damang kana Balai Agung bangun jung gudang tuna taya cahaya pamengkang taya dangia pancari titi jempling ayeuna raja urang teh palai garwaan. Waduh, saya dah budak nak jami. Budak naon? Budak ni. Saya seniman nama ku abi dikumpulkan lah. Hari dina pesta nama bulan Sawios abi kene proyek kage seniman. Di luna ya kai keseniman lahiran. Ulah sok itu. Tutut. Semua lipat mau tutut. Jadi garwa anak lain ka bangsa manusia tapi palai ka widadari. Ayo widadari. Daya teh enteng ning bangga. Malah palai sekaligus 5 widadari. Nah, kita syarakat diris-ris. Mana ulah jadi tak itu bisa ngabejakeun sia. Digantung deh. Ayang di bedo jadi korok. Astagfirullah. Tuh. Pingkeun genti we putahu. Wis ayo putahi kutu. Goblok. Wayahna urang sararea urang sami-sami nyaeta jajak Gusti Patih aleukeun kena baleut cuaca tampilan sikap perang tamjid berita rasa paralibu sabab ieu teh yakin mun teu ditarima ngalamar dina hati urang bakal ngamuk ke ditu urang kena nucing dewa tutut Dubi di sana ke rumah sakit kira ini. Itu mah tidak pikiran teh agarnya aya nu maot. Dubi ambulanana teh dieu. Pinggiran kututut. Tak itu ya wayah nasarnya minta supaya bareng satu tujuan ngajuju sawarga mariloka aita wilanana isekjuni mudah-mudahan ditampi iman Islamna di tempat anu nikmat mudah-mudahan pulang besi Cing aya di sisi Allah di sana. Waduh, benar kan waktu. Waduh, maut goblok. Sisi Tuhan, sisi Allah, lain sisi pasisir. Mana lu mau sisi pasisir? Buka-buka sini tapi di sisi Allah itu. Oh ya, oh ini. Lain sisi Tuhan, sisi Allah. Menikah bina-bina astagfirullah tutut ini aja modalan di situ tuh tak gitu aja pada rumah pak banget spesialis ribu aing membawa anak memberikan kain ungkar yang kubu-budak bani duna mau setrum hai ditinggalkan di imah anak teh pasya wae jeung anak kucing kayak ka mau budak apa naon ada kamu di apa usaha namun apa
mana teh kudu barang akan bener seuyuk. Kudu barang dahar. Pangurikun baju jauh bah. Khawatir. Kira nanti nanti bukan duit pada usaha. Budak tuh mau beli kira. Ayo siapa kemana wae bah? Apaan mau? Mau tenang. Mau teh inu mana teh di sana walau. Suruh patungan. Oh jadi anak pokoknya kamu. Nah, aku mau menyiksa. Aku budak bukan alam TRW. Ai ano teh nu kagungan urang sadayana diciptakeun urang sadaya teh walau. Ayo di sana berkualo. Mana teh anak teh itu. Siapa? Kamu budak. Kamu bunyi. Siapa teh hari kutang nanya isu mana Allah. Ya. Ayaknya nih sana kadang tunggu. Kurang kayo. Kurang kayo. Gelungan. Kenal kalau sedih. Orangnya Fatma. Udah lo TRW. Bukan kambing sebenarnya. Oh, Apa di mana itu Pak? Surga batu. Apa di mana? itu di Sumedang ya. Bapak Asep dia kagungan maksa nyepitan putrana. Apa? Ujang yang di Yunatan. Oke, pada dulu. Oke, ibu duit. Nah, ada lain kuduin Yunatan waktu besok. Apa? Oke, ibu duit. Abah ke klinik mitra sehat. Linawa, kapan kelima. Bapak Dokter Dodi. Seperti Di mana teteh? Jalan Prabu Gajah Agung. Oh, dia 24 jam jadi. non-stop. non-blok. Lidondro. Non-stop. Non-stop. Iya, apa? Daun. Yang di Yunatan. Oh, kayak ibu duit. Saya milih itu bisa nganyuk aku kalau kelima. Apa buka kamu bukan di Sumedang Jerobat di Sopina Yunatan dengan Menteri Imam berbeda. Kayak ibu duit. Ini ke bos. Kalau ongkos, dosa syukurannya. Apa antisipasian ku bapak tahu bapak sendiri Pak? Ya, Apa? daun. Udah ayam pengulirkan ikro. Oke, mulai sekian rumah. Wah, eta ikro anu barulut anu di jerona kacang. Nabi Sukro. Iya, kalau orang sukro madel urang teh hirup di dunia teh kudu sukro kalau subhanahu wa ta'ala. Syukur kata baju. Bina-bina tuh yang batu Syukur mangala puuk. Dicukur. Ai dicukur mah geuning sok rada beungeut ku Indonesia baru dicukur. Kita akan lah kita jauh. Mereka bina-bina tuh dari Pak. Ai ikro teh naon ya? Aku ikro yang eres dianda. Wajib kudu apa gelang huruf hijaiyah. Wah, ini nggak salah Seperti alif batasan begitu. Apa? Ujang yang apa gula eka. Alif teh naon? Anu eta eling alif tawin jabar kau. Lagi itu mata kulit lagi itu Saya ini awak saya kemana sama. alif jabar a. Bisa jadi a, bisa jadi u, bisa jadi i. Eta terlalu bidaya alif kan. Alif teh ulah yang jadi A. Jabar. Jabar Banten. Jabar. Pakai surat di luhur teteh di Jabar dibacanya jadi A. Alif Jabar A, alif DRI, alif PNU, A, I, U, itu. Kepintaran mudah. Besok apa diajar? B, Jabar B,
SDRB BPSmu Ibu saya mau jadi Abu Hanu Alif tawin Jamaran Alif tawin JLin Alif tawin BI Unjo Antur kun Ankin Un Kabila-bila cing. B tawin Jabarban B tawin JLin B tawin BI Un ban butut banding mo na yung kadugo mo mapayo Masa lalakari ko eh. Kari ko eh kababaw. Lalo ka na kaanak na juga mengulikan maju sahate Bapaing bapak siya ngetoroban Mau memberikan tantangan. itu caranya nu jadi anak Mana tahu ka na sebagai pengulikan maju Masih kurang ada bapak mana teteh ai laporkan ke polisi nggak bapak gitu mah nah bapak saya teh saha Makan mana astagfirullah ay dadar ay Apa? Gawat. Ayang motor pak Ayang motor Nah, saya kemenila hutak di bubunyi ke ayam motor. Masalah kerupuk. Tahu. Tahu jadi, Apa orang datang cingan tahu. Cinta huna lupang bau na Tahu naon lupang bauna. Tahu anu geus 3 minggu. Tahu Sumedang geus 3 minggu. Lain Tahu lupang bauna tahu anu diluruskeun ke cubluk. Lain Tahu nama ada bisa. Tahu dina wadah ronda. Lain Tahu anu 3 tahun tedihakan. Lain Tahu nu bilatungan. Lain Tahu dah tu. Bau Tahun cumane Goblok dia. Udah pakai bos tukang bau Raden untuk gigi Kinahan. Ya, Bapak Jogja. Ada apa? Buru-buru awan yang motor awan Gunung Gasim. Kata hulu. Apa? Goblok duit di mana aing? Ada apa? Girit pak Hah? Girit Memang aing buka uang muka. Kalang muka. Buru-buru pak Saya teh kumaha teh memang nak kerupuk saya motor teh. Buru-buru apa lah? Gampang itu. Nggak gampang keun ka kolot. Nah, teh sia kada tawang aing ngurucuan. Kita tadi aing ngomong yang motor Yang modal budak ini. Nah, teh dia dibeuki ridit dia. Siapa yang ngirit? Ya ini, goblok. Nu borok di rorojok. Nu kering sinapana. Nu borok di rorojok cek ieu dewek cek keur prihatin. Ninggal kaayaan rumah tangga indung bapak dewek ayeuna keur duh. Sesatna kiamat leutik. Kiamat leutik. Keur lara jeung tungara Keur meunang musibah akang teh. panyawat nyedek ayeuna akibatna heuh mamalana nepi ka bapak dewek tos teu tiasa lebet cai-cai acan. Ai ku kitu teh mah hawatos. Na teu milih tungara ka dewek sira leuing. Nap teh milu prihatin. Eleh keneh ku Pak Haji Ihwan ka aing. Atuh tanpa la nyumbang mah ka bapak dewek atuh ngadoa-doakeun sia teh. Aya kampola nyumbang jang ka dokter. Ka salesirian. Dewek kieu teh prihatin teh kalah salesilian. Cacaleuhakan ongko. Mending eueuh bela sungkawana. Nasib nepi ka kieu. Kitu sing tabah we Kang. Teuing dunya meureun heueuh tereng ngeusan. Tereh rampung mun bola ngomong.
ieu teh gamaran ieu teh kasenian wayang deh Gamaran kumaha? bisi manusia teu percaya Sumohon. dewek teh aya di jagat raya pawayangan ieu teh Tenang. tapi da sagedeung deui oge bakal diruntuhkeun ieu panggung teh Bener. teteh tereh tutup lawang si gotaka Nanaon gaya. dientepkeun wayang teh kabeh kana kotak jadi hartina teh sakotak teu raja teu patih teu tentara Adipati. teu dewek teu rakyat kabeh sakotak engke mah Eta teh. di bulan saneng-neng Bener. keur manusia teh heuh Bener kan? nu mata kumaha tuh carana ayeuna keur hirup Kerhirup. Bibak. sok tinggalkeun amal-amal nu hade sampeureun anak incu nu bakal datang Eta. eta amal nu hade teh nyeredkeun urang kaituna Sumohon. Dalam Malik Yaumidin hartosna. ma di dinya teh aya mad tobi'i aya mad badal Laras. Tenang. ma eta perkara li pikeun ki maneh Jadi pikeun. jadi perkara nu bakal karasa ku maneh teh engke di akhir Di akhir. Bener. aya oge nu ngahartikeun nu ngarajaan di poe akhir Aya oge tetenya kan. saha nu jadi raja di dinya Saha cek akang. Wah raja rahwana gitu. cek si lain saha Raja. Oh pada temen apa wayangan raja. lain eta dina Malik Yaumidin raja di poe akhir Yang meureun presiden. la ilaha illallah hese ti kaler mah Arek kuring teh apa? sabagian gede para kiai ajengan aya nu ngahartikeun nu ngarajaan di poe akhir teh Allah Allah, eta cek akang bener gitu. Udah teu apa. Daru masa ti kaler. jadi Allah teh jadi rajana teh engke di poe akhir ayeuna mah karek hansip peureun Allah teh Eta piheung bener dipikir. anu ngarajaan di poe akhir teh mararaneh Oh, urang-urang kan? Nah kumaha teh? tingali we Pak SBY lamun angkat di Jakarta ngangebus datang ke terminal Tasik Tenan. taksi moal nawaran beca moal nawaran naha daraja mah dipapag Oh, di papa. malah nu nawaran oge moal teu ditegor mah Ojek mana waran bener. jadi aing ngaran-ngaran raja mah Di papa. tah urang sararea bakal dipapag rupa-rupa kanikmatan ke di akhir lamun amal-amal silaing hade Oh, gitu. lamun amal-amal silaing soleh tapi sabalikna lamun silaing kalakuan jahat wae di dunya teu eureun-eureun lain dipapag tapi sia teh dipepeg gitu Bener akan karasa. nu mapag jeung nu mepeg lain Allah tapi kalakuan sia sorangan Salah bener. Bener. tuh ceuk aing oge Oh, jadi si horen nu kabawa teh amal perbuatannya kangnya. nu matak sok tinggalkeun amal teh jadi amal teh cek urang Jawa mah eta teh ingar sosung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani Golah. jadi ke akhirat nyeredkeun teh amal teh Amal teh. karena alam kenikmatan di dunia anak incu bakal nyontok Pakai bulan. kajelema sapaneurieun urang Aya tuladeun menyakan. heeh Tuladeun nu paneuri bener. tuh itu cek aing oge Bener karasa dia. Tak amal-amalan. nu matak dewek dek minta dihampura ka sira lain tina dosa-dosa bapak dewek Ih, ya sami-sami akang. bisi bapak dewek lumpak caringin di buruan Oh, laras. bisi tiheula bapak dewek sok nyinggung ka si lain bebaskeun euy Oh, mah. bisi bapak dewek usak ecelok baheula ka si lain keun dewek anu mayarna meureun nu hirup selaku anakna Salin hampura we Kang. hah Salin hapunten we. heeh Tapi rek kahoyong mah panjang we bapak teh kurang. Nya oh tak kitu euy didoakeun sing panjang yuswa. ai nyeri hate dewek teh Nah nyeri ku bapak dewek heuh geus sakitu ripuhna gitu sakitu repotna. jerit teh mah deuleu Tangtos.
ai silaing anu ngahareuyan ka aing teh kieu ai hirup jadi bodor sedihnya teh kalah disadeuring dijeurikeun ai jadi bodoh rag-rag kok ge nu pada ngadoakeun ampun aing ngan dewek teh boga rasa bunga teh di warung putih ieu kadenan di Desa Marga Laksana Kecamatan Cilawu Tasikmalaya pokokna Bapak Haji Ihwan Nurjama berjamaah Ibu Elis dina raraga syukuran tenan wayana parantos gelar toko bahan bangunan Napwa Putra sumuhun nah wah putra anu luar biasa payuna kajojo di mana-mana kajojo di mana-mana seueur langgananana seueur langgananana mudah-mudahan we cing diange ibadah anu leres-leres amin amin akang cing tiasa ngajakatan sabagian tina hartana tina hasil usaha amin oh contohna mah urang boga balong boga balong kumaha ai balong teh saat laukna kokocopokan sumuhun dikocorkeun ti walungan teh atawa disusukan disusukan tapi tanpa make kokocoran deui nu leutik eta di balong yakin bakal bedah bakal pinuh caina ngencar laukna nya da loba jelema nu dijabah hartana loba tapi barokah eueuh barokah eueuh Kang nu matak make kocoran deui kalebak jadi rezeki teh kocor deui da 2% hasil usaha urang sumuhun heuh katenan Kang abeh langgeng ngocorna jadi ke cai anger lah di anger lauk ngagedean lauk kegedean kalah hasilna loba dunya ge kalitan barokah tak kitu tak cing bakana huridup jeung huripna didoakeun ka Pak Haji Ihwannya sumuh nya danom keneh Pak Haji Ihwan oh tak kitu tos tiasa ibadah bisa mukakeun lapangan kerja apaan ya sabaraha karyawan di dinya oh ayeuna pusyukuranana Pak Ihwan ieu teh aya rek ngabagikeun duitna moal api mahir walatra ai kieu mah ku pangdangu jeung ku paningali diayakeun hiburan jadi walatra anu jauh nu anggang oge anu icalan ngajajar itu anu rupi-rupi icalan anu heuh sasatna katumu tah nya kahuripanana secara teu langsung dina peuting ieu Pak Haji Ihwan teh mukakeun lapangan kerja ibadah ageung teh ibadah gede ya oge cenah eta sabagian jelema anu ngaharamkeun kana wayang cenah da dina panglalajuan wayang mah wah anu jinah nu lacur anu judi loba justru eta nu diara teh nu kararitu supaya kumpul nu kararitu sugane ngadengekeun saayat dua ayat mah tina wayang jadi insap ari geus ditepikeun mah ku dewek dek digugu nuhun teu kajeun ulah lepat di akang heeh apan kitu ceuk pangeran oge sanajan saayat tepikeun digugu jeung teu nama digugu jeung teu namakeun bae da Allah parantos nyadiakeun neraka sumuhun Allah parantos nyadiakeun surga kantun marilih we eta mah digugu moal ngewa teu digugu moal ngewa digugu atuh syukur nya nu penting mah urang pake ajang silaturahim dina wengi ieu sumuhun man ahabba yubsatalahu fi rizqihi wa insyaallahu fi asyarihi falyasir rahimah jadi saha-saha jalma anu micinta jeung miresep kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina amin anu sarumping ka dieu anu ti sacuklakna saciklukna cing paranjang yuswa cing arageung milik nya amin akang atuh cing langkung pajeng ieu toko bangunanana Pak Haji Ihwan sakulawargi cing jadi kahuripan kange putra putuna amin kange garwana malihan nuju ka kandungan ana teh sinengna sumuhun cing lancar dina waktu ngalahirkeunana Ibu Elis putra putrina cing janten jalmi anu saroleh tur solihah amin tak kitu euy sae Kang Bapak Kiai Haji Nana Rohana mertuana sesepuh aya mertua atuh Bah Oman tadi gini laras meuni capetang nya Bah Oman satu sepuh oge nya geleutik kabin kebudayaan di Payun kabin kebudayaan teh ti Payun mah paingan parente atuh
Bapak Ishak sareng Neng Naila Mapua aya Ayah putra Bapak Kang Usen Dut aya Ayah nya paingan meureun akang butak teh pati manehna laras alah ampun aing euy Pak Buce Pade Pri CSM CSM Kang Ojak Pak Ojak Pak Ahmad Kades mah Kades salah leueur Mas Depri Pak Ahmad Kades itu teh mah Kades Sunda Wenang sudah benar mahanan kadewek tadi keur udud cenah teh lumayan aduh makalah sanajan can sok oge sami sareng ka abdi bakalan Pak Pipip aya ayah Pak Ajang Kopra ayah Bapak Abidin Sumpi Pak Abidin Pak Mukmin Pak Camat sama Yang Lili Tarli Dalang Ticika Thomas aya ayah jauh-jauh dulu eta murunyu Bapak Ajengan Sadeli ti Bebedahan Aya. nuhun ulujeng tepang Pak Umar Sunda Wenang ayah Pak Ajengan AA Jahiang benar Bapak Haji Gita Warung Puteuy betul para langganan ka toko bangunan Mapua Putra nuhun ulujeng tepang laras saurna ina teh dirilainya relay ya kan ku radio komunitas CSM Salawu Kang Depri Kang Depri nuhun Kang Depri nu ngasuhna teh hayang dipoto jeung dewek dipoto atuh puguh we dewek dipoto jeung manehna mah jiga Arjuna jeung monyet mohon akan heeh kawas Arjuna urang Jahiang urang Serang urang Neglasari Cilawu Salawu Karang Mukti Tanjung Sari Kawung Sari Kutawaringin tawaringin Tenjo Waringin Cawitali tali ngarurunyu Marga Laksana Marga Sari Cigalontang Cigalontang raya wah Taraju tara lebih nu nonton dah nuhun ka urang warung Puteuy nya Bapak Haji Undang Bapak Haji Baban Ka Inung dewek di belah kulon ta Ibu Hajah Nok wajah nok hapunten teh tiasa deudeuh heula kitu kaliwat Kang Ucen Kang Pak Ucen teh geuningan aduh heuh pati tadi disebutkeun Ucen mah calawak we teh geuningan dewek teh saumur sagede kieu Ucen dahar ieu teh Ucan acan namanya alah ampun deui cantuang ieu mah Ucen bungaok lain dek teh hayang nyaho itu naon maksud jeung tujuanana pangnangayakeun kikieuan teh hayang panggih jeung Kang Iwana Kang Iwan Kang Haji Iwan sing baremi ka jajanan nangtung teh belah dinya berangkat Kakang Assalamualaikum Mang Cepot. Waalaikumsalam teuning adom kene Kakang ngora Atur kene nuhun Mang Cepot ya tos tiasa tampil di dieu. lain nangtung di ditu tuh Di mana? itu Oh, balik itu siap. dapat paling dinya tah hayang nempo bebeungetanana Tungguning da anak aing. Baheula mah jeung dulu sumbang teh aing. Eta teh. Aduh ampun, sehat yang Iwan teh. Alhamdulillah. Nuhun ka saya bejana cenah ngawangun di toko ye bangunannya. Alhamdulillah ieu teh. Ai toko bangunan teh naon wae teh dinya teh ayana? Sadayana ge aya ti kawit besi, sadayana semen. Wah, pokona mah komplit emang cepot. Cek dugi kacet ke insyaallah lah komplit gitu di. Komplit didinya aya. Hargana ge mirah kumaha saur ajaran Mang Cepot kapungkur waktu Mang Cepot ngasuh abdi di alif. Kumaha cenah geuning poho deui. Poho deui. Doa Mang Cepot nah istilahna urang mah urang naon teh loba duduluran. Nah silaturahmi. Loba dulur di mana-mana. Di mana-mana ta eta Nya. Cepot aya harga mah cenah. Nah teh ulah mahal-mahal teuing cenah tah kitu. Oh bener tak gitu pan bareta oge geuningan ngebejaan cing teh ai init ka Mekah teh di ditu teh tawaf ngurilingan Ka'bah tuluy salat waktuna tanya ngarepan Ka'bah nu ti kulon nyeureup ngetan nu ti ngetan nyeureup kulon nu ti kidul nyeureup ngaler nu ti kaler nyeureup ngidul tak
kabahna teh kurang eueuhkeun dina bayangan ka mana nya ngareupna jelema teh jadi pasti ngareup singa tah di dieu oge pek sing hareupkeun beungeut maneh ka beungeut anu lian tur taprak geranjeun kahadean setiap loba dulur loba rezeki eta kitu loba baraya loba rezeki nya kitu teh Mang Cepot sim kuring teh dina acara ieu teh kahiji tasakur binikmat kaduana nganuhunkeun ka para langganan sadayana anu tos mercantenkeun barang galeuh kana Napa Putra. Alhamdulillah seueur langganan iya kitu teras nyungkeun hapunten dieu Mang Cepot lain cenah bejana ieu mah dina waktu aya nu nyumbang cenah ai pesen bahan bangunanna teh ti toko eta ti toko hidup mohon di toko naon teh Napa Putra Sapra Muda tah cenah loba nu teh nepi kumaha teh lain sorry teuing dibawa ku tukang rebab eta mata heeh kumaha teh tepangna nepi ka kitu teh iya memang ieu kalemahan sim kuring dina pangintunan barang kumargi seueurna nu ngagaleuh ti ditu ti dieu kendaraan mung terbatas tapi insyaallah Mang Cepot dina waktu ieu sim kuring bade ngusahakeun kumaha carana sakan pelayanan ke masyarakat ka pelanggan teh kedah sae memuaskan iya kayak gini nepi kieu Mang Cepot apal Asep Sunanar oh iya nah gitu teh dalang teh anu kasep eta teh sok barang beulina teh dina Napa Putra bener sok ngarurusuh deh sok geuleuhna teh eta Asep Sunanar mah nu bener teh mun podaran tuh mah jelema kitu komo aya hiji deui tukang rebab dah saha ojay da saya teh mah garong kahot atuh lamun balanya teh kewesna nanti duit nangke tahun hareup nya tahun hareup tagih we kadunungan cenah itu pasti mah henteu saya teh mah nah gitu lah udah nya Mang Cepot itu jadi istilah nama meureunnan Pak Iwan teh syukuran tasyakur bini mah ku ayana rezeki pengintennya secara rumping tah cing langkung ke maka payun amin langkung pelayananana cing sae ka pelanggan sehingga milik rezeki nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh cing gampang ibadahna gampang usahana lancar dina sagala rupana panjang yuswana ageng milikna amin nuhun ka Iwan saurna si Wager teh da Mang Cepot wah eta kitu Mang Cepot Mang Cepot teh teh bade kadunungan Mang Cepot teh bade nepangan ai palaina mah palai dilayat gitu tak sakatana Pak Iwan oge diaturanna linggih ngalayat pun Bapak sawios Pak Iwan teh ka itu oge artosna we tah ieu mah Mang Cepot ti tuang putra neng Napwa hoyong lagu Wangsit Siliwangi tapi tong dibikin ka Asep Sunanar nya moal saya teh mah jahat ya lah alah jajak kalau waran masih nuhun man aduh obat teuing aneh make jeung di amplopan gua leutik kanggo ka rumah di tambahan di ojai cenah nuhun kasep jajak kalau waran nuhun nya kitu Mang Cepot hatur nuhun sakali deui sim kuring ka pelanggan sadayana nadapi duana ka sadayana mudah-mudahan Napa Putra sing aya dina kamajengan amin ya Allah insyaallah mudah-mudahan dina seueurna ieu jalmi doana dikabulkeun nu Maha Kawasa tah kitu anu doa eta teh we geuning ceuk Sunda mah doa syarining gampang gampang saniat-niat teh gampang sapolah-polah gampang sakarep-karep bae ya tah kitu nya mohon nya gampang maot didoakeun cing babari maot ulah jeung tibatan hese pae nyiksa nu hirup mending babari maot nya tah kitu maotna mah iraha we ngancing babari ulah ngaripuhkeun nu hirup bener ulah diganggayong ari Mang Dawala ka mana itu nak kere aya tanya ka si Dawala mah PHP-keun ka Mang Cepot kudu ditamane ya nya korupsi ya tamane keun Mang Dawalana iya dola naon lain si lain katu ulin heula cing jauh nuhun ka Iwan ya ampun sekolah
nuhun gitu. pisan hatur nuhun pisan gitu si gareng cenah akeh deui we si gareng mah diapekeun ka ojay milu si gareng mah si gareng paberewe taira gaji nah gitu kayuannya cing jadi bahasa apa merek kacepot keur dalang kene merek ka sidawa lage keur dalang ke sanajan merek ka fakir miskin tetep ka Allah kene ka Allah Kene. ka kitu nu mawi cing seueur nyambat ka Allah teh amin padkurullaha dikron kasiro dikir nu teh wates wangeuna baik sinden aya dek sumu samat papan geranya Pak Camat anu bageut Song. song teh amplop tuh ya gitu teh urang oge ka Allah teh sama teh terus geus sok moal burung datang rezeki sumohon nya laras kan dikir la ilaha illallah la ilaha gitu nya oh samat nah gitu nuhun Pak Iwaja atur nuhun nuhun, atuh cepat, nya Mohon sing maaf. sami-sami sing panjang Amin, yuswa aja amin, kasep amin. nya nuhun ah hatur nuhun Mak. assalamualaikum salam Aduh. Budak kene gini euy anu kene atuh kan Alah. eta kubaturna Ulah hilap ngopi heula atuh aga supados nyingrai kitu tah sumuhun. Eta kana wasit gue cel. Eta kabila-bila teng palai kamungan garwana di 5 sekaligus. Ya ini samping cuan. Ayo itu tema kuat. Kuat. Kaparengan di baheula jeung aing sugan toek hayang ka aing gitu raja. Ada mana ilang negara. Sagala dilelan minum aing. Begitu tidak ada persediaan Oh iya tanah nasi mata yang baru ini pergi ke hayangnya. Oh, nah gitu pula ada saya nak gitu. Aing ngomong itu orang begitu baheula teh pada budak-budak. Itu aku kan saya cantik kan. Sabenerna aing teh baheula teh prihatin teh ti leutik sangsara ti budak. Ada benar sih kamu. Hirup dikungkung ku kabingung. Teu di rupa bapak da keur direuneuhkeun ku indung teh cenah bejana bapak teh maot. Nya kabentar gelap. Umur 1 tahun di dunia aing indung nu maot jadi pahtu lali saiki indung. Dikukut kuku kuku Aceh sebelum awas doa we kuku Aceh aing umur 8 tahun dari tutupan saleh tapi tengah putih coba boromel usapan tidak betul karena si goreng mulai kumacet ke tengah limun ngimpi rompet kabur aing ti kumacet teh haritah yang boga duit teh di Jawa di setopan ke tukang tahu dekat alam sari di dinya aya mobil tidak suka waktu ya lampu beung nggak ada menang duit temjering dari pengamen jalanan aing teh Oh, kena kaita. umur 8 tahun teh Kamu hirup. balik ka itu ka Ciberem berapa baca loba eta loba ojek magrib teh lempang da punguh duit eueuh Kusung halondo aing teh dibawa ku lalaki ke tengah sawah. Dina luhur jarami aing diperkosa teh. Umur 8 tahun teh banyak Khawatir karena rasa. Sumatak umur 8 tahun teh aing teh geus blong. Bagaimana mana ini? Mau karena kita mau cerita ngomongnya. Dari makan karena nasi umur 15 tahun tadi lenakeun aing bisa penting teh kulimaan diancak.
Marah umur 20 tahun teh itu mau jadi tibalik jadi aing nu sekolah kosa kabaruna. Dina tuman mun tadina ieu. Tapi tadi gawe aing jadi TKW digawe ke Saudi Arabia ke Jeddah. Oh, bukan itu kontrak berapa tahun? Menang 2 tahun di ditu teh nu matak ayeuna balik di dia aya bejana. TKW lo madu nyiksa teh ini coba kebagaan aing. Oh, Roma, ningali di video. Geuning urang Arab teh nya aya keneh nu kitu. Bukan lagi. Da manehna mah meureun apaleun Quran eusi-eusina da pugu bahasana. Bahasana teh. Heeh, tapi naha eta nyiksa ka bangsa keneh, ka bangsa manusia. Ini wufri kemanusiaan. Allah beri kemanusiaan nama kali gunting di leom. Ayah ini malah di pasang ngumpul. Dari beren duit ongkoh aing. Oh aing malah di situ di Arab dari perkosa. Ayeuna mah lomba ke dinu bebeja. Lomba ya. Terus nanya kejadian. Ayeuna mah lomba mah. Aing ke ngepel hari tadi di teras. Dulungan di pangku. Air rasaan teh dulungan teh tos akad. Dan digawe nanti di Pertamina. Dari itu mah ulah lepas jilbab, aji ulah lepas sadar. Ada budaya anak itu. Ada budaya anak itu. Panon we ini. Oh, aing teh dilesotkeun teh sadar teh ngepel we di teras tina rok teh jeung baju kaos. Pasangane dulungan. Rasaan teh dulungan geus eueuh. Aing pepet durai pantot dibuka teh aing mun asa dibentak gelap tengah poe ereng-erengan. Jadi tak nangtung aing digusur leungeun ku dipaehan teh mun aing teh duwe teh dicadar. Oh, duwe orang. Baru jadi takkeun kieu aing teh teueuyan urang Indonesia. Aing teh dibawa ka kamar yo, jeung aing teh dikunci. Aing awas didudut. Anu raok didudut. Balana jero digunting. Gabrug deh aing diperkosa Gusti meuni indah. Oleh tuman di dia itu bener. Mata kau mudah ni aku yang benar. Mata kau cerita. Jadi tak kumaha siapa pun ditumpuk semua tu deh. Konsulan ngentan bulung nak dalam kamar dari Kita tolong masalah mana ini di tubuh kata tala. baik bos dari kuat itu. Cici ini tak dengar. Aku tiap lain. Orang dia mau bohong ngomongkan gerakan itu gerakan dia orang Arab menyaan bukti orang itu bayangkan awak jagung gede bulu dada teh tamat itu kahana itu tengah si bukit itu oh orang itu menyaan maka juga ya gerakan kercak marmot. Oh, gerakan hantok bogok, golodok reyon, dia ajul gedang, kapal miring, bangkong sapindrong, gerakan gulung-gulung, gerakan gulung-gulung, teh tina dipan karena tengah berbeda mana, kelekot-lekot. Oh, dilawan itu ibu gerejam nilem, jengkang kali itu mana. Oh, pada tentang toyib, kotak gitu. Oh, Toyib itu masih suara yang si asu itu. Kamana karate jago ngomong. Kalau karate itu, ini Oh, dari banyak.
ulah ka sorang deui ku gadis-gadis urang Sumedang wajah ieu dokter menang jantung takir doraka teh hirup teh rumah takir rumah sakit naikeun sorak teh ayeuna Gusti rumaos abdi teh pinuh ku dosa bawa ku dosa anjing hirup teh numawi neng urang Sumedang makade tamatkeun sakola teh sing kagungan gelar sadayana sumuhun sontena atuh cenah ngaos ka masjid caketan ajengan ustad teh taroskeun babagan agama sabab urang teh moal lila da puguh dihakan ku mangsa di Ciwitan ku wanci dituntut ku waktu urang teh nyanyi bener tapi seriusan malukana teh kumaha hirup atuh siang ngabantoskeun rumah tangga kapriyogian rumah tangga ibu Rama nyeusehan rumah wadah listrika pantes neng teh nya santen ngaos nya ulah nepi ka naik di bawa ku baturina motor geuning awewe ayeuna mah apik aja oh eta cungcurungan dibajeng ku motor geuning kadeuleuh korban mode teh nya korban mode nah kitu jeung lu mana ayeuna mah awewe nu harapel jeung laki geuning laki lah bakal di apelan oge barunya kelan tunggung baju we ditanyain ini aing dulu aing teh jeung jelema anu geus rusak ibu-ibu di kageuleuh aing teh pada ngomongkeun ka pasar teh meuli jalan rebeng ngawewe ibu-ibu teh da eta salakina dengan ka aing sama Cimangun dan kababahan ya ibu ini semaru direktur rumah sakit tata Sumedang terkait motongan aing tata direktur teh maru tata jima terima fungsi tata aing ya arpang sesebeuna poin tata ieu ku Aceh batak teu dagingan oge da kitu dengan dono nah gitu anjing riwayat aing gemerkeun aing bogoh di budak wakil bupati Sumedang mah ayeuna dibuat kasih apa tuh Pak Taufik Gunawan bogoh di budak kan alimun aing mah punya ieu membangun lain ayeuna jadi wakil bupati mudah-mudahan ge bakal payung jadi bupati na kurang sadana eta nyaah jeung tara seni ai pangijeng bibi teh sok nyecep ka bibi heuh aing bogoh timbangeun itu mulih nyarah kamari teh saurna nah kitu anjing saya ieu teh ngiring binga aceh teh ieu teh anjing sohon ini kan Bapak Camat teh gangguan putra ayeuna disepikan garis ibu syarat Pak Asep teh teh gangguan maksud teh Pak Camat teh Sekaan Ibu Iis Siti Mulyati dina raraga nyepitan sareng usaran Cek Muhammad Dika Gumbira sareng Neng Muli Anissa Nur Fauziah parantos lengse aji ayeuna dihiburna tadi siang teh rupi-rupi pamulehan alhamdulillah parantos lengse di sepitanana ayeuna palai dihibur ku aceuk sakula wargi ti rombongan Girihan Jatilu ieu teh bagja pisan ieu Pak Haji Aban Ibu Hajah Mai eyangna masih keneh jarumeneng bagja pisan keur Pak Camat mah Pak Asep Aan aya keneh Ibu Rama aya gesan Pak Kumaha maka kadangu keneh panghampura Ibu Rama ai kaula mana geus nya kitu teh nungul pinang aing mah inu lapur bapak teu aya dulur lapur adi mati lanceuk eueuh oh nah kitu
bagian buka selaki kan lolong Langsung kan lagi kan lo. ayo lolong lagi di kudrat lolong nanti selaki Oh, timur Jawa. ayo lolong masuk ayah nu segut salah seorang panca indra nanti Saya ngerti. ayo panu lolong ngerasok ayo Subio irung sebut Jagat pangan sedih. jadi ayo panggil jeung awewe teh langsung jangan bau tarasi namun bakal lewat jeung awewe itu kamu Kamu tuh kamu bau tarasi joneng muli nanya pertanyaan. eta teh pas Muntil Ya. duaan muntil apa? jadi lamun papangi jeung awewe teh ngalet duaan teh sok sing langsung gitu Beda-beda. Itu mau cucut. jadi bangsa manehna ini teh telepon lempang bukakeun gudang tarasi orkana ibu-ibu baru terkumpul Ibrahim di gudang tarasi dibuka teh ibu Rojo Aisyah Jadi hari tadi ibu-ibu. Beda lomba nanti. ampun deh apa gimana gitu alah anjing mudah-mudahannya yang murang kali sejanten murang jami anu soleh tu solihah anjing bapak asekaan atau ejangna king panjang Yuswa ibu Rama kon gitu deui nyanyi panjang teh selerigi di jauh junuk ruangan datang usaket gerak koreh nyanyi Amin, amin. bagja ieu penting ieu make jeung tepang kabunturan madu kaurungan menyan putih sareng Bapak Wakil Bupati Sumedang Sumo salame ka Bapak Bupati akan tandang. nya mudah-mudahan we Bapak Wakil Bupati teh panjang yuswana panjang jabatan naik jabatanana ti Wakil Bupati jadi Bupati jadi rojong kurang saya alah alhamdulillah jadi dina wengi ieu tepang sareng urang diri nuhun mudah-mudahan cing panjang yuswa ada milik sadayana nyanyi Amin, amin. sakitu rupiah ti bibi assalamualaikum Waalaikumsalam. nggak ada ini cuma pakai man diterima nggak diterima dah naon uah pakai tagening cu pakai gumujeng uah paingan atuh paingan dah kumaha uah abong kena hariring lain nu kuring dupi haleuh haluang lain nu urang nya cu sumuhun hariring nu maha wening haluang nu maha wenang ta eta uah kurukan teh bil ceuk kata-kata cu kumaha kulan ulah waka suka seuri mun can panggih jati diri deh sumuhun laras uah saperti nu teu sapira teh basa teh ja sumuhun tapi maknana ageun ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ujang makna teh jero kumaha teteh uah kulan pangna kajadian urang ngamarudah masyarakat di negara teh eta teh hartina geus kalengitan jati diri eta teh uah geus leungit jati diri bangsa urang teh gini jati geus kasilih ku junti ai kurungna kurung titiran uah ai kurung manuk titiran eusina teh incuing uncuy ta eta geus teu saimbang tah haji kayaan dunya geus teu saimbang hartina geus deng-deng geus teu balan deui ayeuna mah geus teu balan deui ayeuna mah ujang laras uah kurupi-rupi ka nyawa jelema geus murah tos murah uah geus teu ngarasa dosa ayeuna mah geus leungit ajen diri leutik ringkang gede bugang sumuhun tapi parendene gitu genteng-genteng ulah potong ulah
najan begeng ge ulah digotong ya cu eta wah mah rek pacuan ka barudak dah kumaha wah neun kadeudeun nuna kanyaah nitip ka asih kamar urang kali nu rek neruskeun dina seni regenerasi tenang empe korehan gerak korehan ilmu nasing nepi ka panggih moanya moal lebar wampe papangih-pangih ajang lamun panggih keur si ujang eta dawa mah tos sepuh wah mah geus sakieu kakolotanana awak wah mah ayeuna meureun panyakit teh geus ngabejaan kana awak eta teh meureunna nu mapageun ucu nanakeun wa teh tereh balik sumohon pindah kana kitu wa geus seueur nu karaos geuning wa ai 50 kaluhur mah tina sumanget ayeuna geus ngurangan geus rada nahnai wa geus rada nahnai atuh ka penggemar wayang golek anu di mana wae ayana kumaha wa wah ngagupai dah kade ulah poho karena budaya sorangan sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana ulah dugi kacul dog tinggal iga ulah dugi kacul dog tinggal iga nya cu sumuhun ho pikeun ngaronjatkeun kabudayaan di urang pikeun ngageuing kabudayaan di urang da puguh urang teh tadina nagara bukti sajarah nagara dina basa Sunda atawa basa Sunda aya anu teu bisa di Indonesiakeun laras ku bengar-bengarna basa Sunda teh kitu tah laras malah lamun di basa Indonesiakeun teh teu ngeunah cawerang kadengena cawerang ka kupingna teh wa model cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok apaan teh hese putri gelis gagaweran capetang tar nyarita amis budi taraseuri berehan tara masihan upama init-initan meme urang init geus nepi kebo muli pakandangannya muncang labuh kapuhu keris manjing warangka ceuk bahasa Yunani kuno mapasapah Yunani kuno ex nihilo nihil pit back to back si teh teh cu eta teh kembali ke semula muncang labuh kapuhu teh mun ceuk basa Arab beureunan makanna ala makana cek basa Cina maki ceuk basa agama mah innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuh geuning cek basa Cina laras wa nya ujang sumohon numawi dina leresan dia sok ronjatkeun neangan deui tarekah kumaha carana sangkan wayang bisa terus bisa nanyer gali pe dina wanda nu anyar dek kumaha bae oge bebas da ari wayang malain Quran anu teu bisa dirobah mah Quran nya cu da eta mah absolut dogmatis mutlak hudan mun teh maya nunurutan ulah emosi kapan tadi ge hariring teh lain nu kuring haleuang teh lain nu urang nya ujang sumohon eta wa tong borok kitu geuningan aing neangan ilmu mada puguh nepi ka negeri Cina cenah geuning nya sekolot tah geuning eta urang Perancis kadarieu neangan ilmu urang Australia eta teh neangan ilmu merukan teh heeh sejarah di duit ngan maranehna mah jara di duit juta-juta nya cu jang kulan oh tak kitu ti uasa parakan saucu mudah-mudahan mereka payun tiasa ditepangkeun deui nya ujang laras sae wa ai deuleu itu uluh urang Majalengka Allah aya urang Majalengka wa eta
Tapi urang Sumedang. Bapak Ade Barkah aya Ketua DPRD Semua Cianjur itu Bapak Haji Yunus Majalengka. Mudah-mudahan cing jadi bupati. Amin. Titipe ka urang Majalengkanya tak Bapak Haji Yunus. Laras. Amin. Aduh ya Bapak Haji Ade Firdaus Semua nuhun ucu ujak kulan cing wa naon sono ieu ka Pak Haji Sidi kaki umbaran sono ka Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dani Setiawan laras atau geningan itu Pak Haji uruk mana ayah nuhun ujang nuhun ucu Bapak Wali Kota Bapak Dada Rosada nuhun ujang Pak Obar Bapak Bupati Bandung nuhun ucu nuhun ya cing wa hayang kaul cu sae mangga kaputrana Bapak Haji Ali Dinar sumohon sakunya sok kaya Jangwani mental lagu Jangwani kaya Jangwani. Semar mangrupakeun salah sahiji tokoh anu pang utama dina wayang golek Sunda. Dina pagelaran Semar sok digambarkeun minangka aki-aki anu awakna jiidi, buteung buncit, raraina basajan, jung sifatna siga jalma polos. Kusabab penampilanta, loba jalma nyebut anjuna aki-aki gede wadul. Sanajan kitu, sebutan tami boga harti anu positif. Dina falsafah wayang, Semar laingan ukur tokoh panyelucing atawa pangageur seuri wungkul. Anjuna mangrupa lambang hikmah, kalem, jung handap asor. Dina kasederhanaana, Semar nyimpen kekuatan batin anu jadi gambaran rakyat letik anu bogahat jidi. Semar sok jadi panunjuk jalan pikeun para satria nu keur nyang hariupan masalah hirup. Nasehatna sok ngusi ajaran moral, kajujuran, jung kawani. Penampilanna anu wadul TH sabenerna ngajarkeun YN hikmah henteu salawasna datang ti anu katingalina rapih atawa mewah. Intina, kekuatan sejati aya dina hat, lain dina penampilan. Ku kituna, Semar salaku aki-aki gede wadul lain ngahinakeun, tapi mangrupa pangasen kana sosok anu sederhana tapi sastuna boga jiwa anu mulia. Anjeuna jadi simbol kearifan lokal anu terus dilestarikan dina budaya Sunda. Hatur nuhun ka sadayana pamiarta Gailan Mahdi. Salam baktos ka sadayana budaya Sunda Jaya Salamina. Kuring tinu mahagung adedi muji syukur kayang widi wira di dunia ngumparan nungang dicukupan sendiri kusari rasa nu tunggal anak kulalan Gusti tunggalna kulalan Gusti
Hatur nuhun anu saagengna. Mugia kunongtonna oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai sinareng tiasa ngubaran kasona urang ka almarhum. Salam baktos kasadayana, budaya Sunda jaya salamina. Sim kuring Gailan Mahdi. Pamirta sadayana, di balik setiap lakon wayang golek tersimpan hikmah yang dalam. Wayang golek bukan sekadar hiburan, bukan sekadar boneka kayu yang digerakkan dalang di atas panggung. Ia adalah cermin kehidupan, siloka tentang bagaimana manusia menghadapi takdir, kebijaksanaan, perjuangan, dan nilai-nilai luhur yang semakin hari semakin terkikis oleh zaman. Di dalamnya ada kisah kesetiaan, ada kebijaksanaan Batara Kresna, keberanian Gatot Kaca, kesabaran Semar, bahkan keangkuhan Rahwana yang selalu berujung pada kejatuhan, atau tentang kelucuan Cepot, Dawala, dan Gareng. Semua itu bukan sekadar cerita, tetapi pelajaran tentang kehidupan kita sendiri. Tapi, Baraya, apa jadinya kalau generasi kita melupakan wayang golek? Apa jadinya jika bahasa Sunda yang begitu kaya, halus, dan penuh filosofi ini perlahan-lahan ditinggalkan? Apakah kita rela kehilangan bagian dari jati diri kita sendiri? Wayang golek adalah warisan, bahasa Sunda adalah jati diri. Dengan mempelajarinya, kita tidak hanya menjaga sejarah, tetapi juga menghidupkan kembali roh kearifan yang diwariskan para leluhur. Bayangkan, betapa indahnya jika anak-anak kita kelak masih bisa memahami filosofi dalam setiap sabet, gerakan, wayang, masih bisa berbahasa Sunda lemes, dengan hormat kepada orang tua, dan masih bisa tertawa menikmati guyonan khas dalang yang penuh makna. Pamirta Gailan Mahdi, kita semua punya peran dalam menjaga budaya ini. Dengan mendukung channel ini, kalian bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari perjalanan besar untuk melestarikan seni dan bahasa yang diwariskan para karuhun. Urang babarengan ngajaga jong ngajar keun, supaya budaya Sunda hentu laungit, hentu luntur ku zaman. Tong hilap like, comment, share, saring subscribe channel Gailan Mahdi. Ulah sapur nonton, tapi hayu urang hirupkeun deui seni, hirupkeun deui pasah, hirupkeun deui budaya Sunda. Laki. Sanes pungkir kana takdir, sanes pumpang kana kadar, mun mendak cocobi bae. Abdi pasrahkan wagu pamit kenging ampun, lain ngarep keun pasti. Si horeng wong tua gawe wiwitan, wong nom dharma lakoni. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan, anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan. Sing saha kolot anu nyeun kahadeanya, anak incu anu bakal metik hasi ngala belah pepelakan polotea. Melak goreng tangtu bakal buahna goreng, melak hade buah hade. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan, anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana. Hasil tina goro, hasil tina bohong.
yen tetep pangeran mah muarek dolim ka makhlukna silakan jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana natrat dina ayat-ayat Allah muarek dolim ka makhlukna Allah muarek nangeui ti bongkokna matak eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anas soka sasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu bakal katempuhan diri nu bakal kacing ciri coba tinu kawasan kasadaran nyawa dibere perisungkawa ngan urang masing perteka sanajan batur ngahina urang sing iman percaya wah coba tari nu miskin orang kieu karasa seher kanyerian abong kena kanuhina ngan ukur menakudara pikir kusut marung kawut itu lain dituding namut kemang teh kakang semar nyeta pajarkeun teh cedakeun ngubaran emak padahal bapak teh jan balik asa teh kuahan teh hirup nepi ka kieu ngimpi naon penting tadi ai aduh ya Arjuna jaman ini disiksa dicabok ditanjong deh disiduhan banget bapak tobat diludahan rarai ampun lewihan teuing dunungan nepi ka kitu kakang semar kabina-bina teuing nasib apa mah pati nyeri asa bayah ngerasa tugenah ruksak perih milu susah cing sabar urang pada rangkung jantung hiup milu bingung raga ngarasa tunggal
pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan iman takwa kanu kawasa. Hatur nuhun bah tos masihan ilmu anu sakitu agengna mugia janten pamulus jalan abah ka sawargana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana budaya Sunda jaya salamina simkuring gailang mahti.